pangkolosan di Kurawa lebih somoran kira dua nama sebelum yang mereka power cicinan kerajaan Hastinapura di jiwa pos desa apa menuju ngobrol soal Krishna mengenai masalah power Hastinapura. Dewa Krishna. Udah patur teh gitu-gitu kayak kan adina anak-anak mah kuat. Kalau kecil kuning mah ini yang terkuning kelas. Wah, kenapa? Sok tegekeun salah. Sahan bakal. Jadi kerajaan apa? Di tukangan Restarata jeung Krishna anu keur ngobrol aya Sangguni anu ngadengekeun percakapan eta. Manehna BBJ ka budidana. Hah? Naon maksudnya? Si kuring kesudi lamun Yudhistira nu bakal jadi raja. Sabar Yudhistira, kuring mau cicing wae, kuring bakal ngelawan anjeun. Kuring arurang dengan kudu nyingkirkeun para Pandawa. Bener oge, kuring satuju pisan. Kuring pokoknya kesudi lamun Yudhistira nu bakal jadi raja. Kuring nyumunkeun batusan anjeun. Di tempat anu sejen tepat mana di kamar Kunti miwarak Sadewa datang ke kamarna. Sadewa kesaeun. Tuluy anjeunna datang ka Kunti. Anaknya Sadewa Radia Sakda. Kita hoyong anjeun ngelari anak kula. Tuluy anjeun balik deui ka dieu. Jangan ngakuan ka. Sumukeun pagi anjeun milari anak kula. Sadaya bae. Akhirna Sadewa indien yang anak kula saudara hadimkeun. Ku sababna kula teh kitu yo. Sanggeus mani anak kula Sadewa tuluy ngabejana manat Ibu Kunti. Dikeun pemanduluranana di istana Hastinapura. Sanggeus kitu di kerajaan Hastinapura, Duryudana jeung Sangkuni kesibuk nyusun rencana permainan Pandawa. Heh, palayan ka dieu. Semut Tuan. Kuring teh diamanatkeun ku anjeunna. Isukan kudu aya lilin di kamarna. Semut Tuan. Duryudana, tinggalikeun we. Isukan Pandawa bakal kaduruk nepi ka maot. Eta rencana teh kadenge ku Bima anu keur mulang ka kamarna. Ngan manehna teh ngan sama-sama bingung hadina teu jelas. Manehna milih cicing, sieun omonganna teh bakal beuki ngarusak hubungan Kurawa jeung Pandawa. Sejarah simpulnya kudu hati-hati. Isukna Kunti jeung anak-anakna keur ngumpul di kamarna Kunti. Sanajan ada ngomongkeun pasal silaturahmi ka eta prastana.
hoyong pisan amun ka negeri seberang. Geus lila teu aman, geus silaturahmi. Kumaha mun ayeuna arura silaturahmi ka negeri Indraprasta. Misalnya, itu. Kenal, betul pasamit. Lamun begadang ibu kate wae. Lo bener. Hari ibu di dituna pada sebelah dinten. Aku lami-lami. Palingan kenyan 5 dinten we bisa sana kabur. Gimana? Enggak, Kak. Kita nanya asal 3 bangun muka dulu. Iya ya, ada. Para Pandawa yang asal gimana? Bukan mereka. Kelak, lupa kan kantor pemerintah Pandawa tadi sekarang. Tapi teh masih gedean. Tuluy ngarepat ka tempat Pandawa jeung Kunti. Lihat eta, seneng teh ngadurung ka mana. Sedangkan di luar istana Pandawa aya Duryudana jeung Sangkuni anu geus puas tinggal istana Pandawa kadurung. Eta istana Pandawa dari ibu kunti teh kaburuan. Cenah mah Arjuna teh mau marah-marah ieu. Tuh bae dari kaburuan. Kauruan. Kumaha bisa terus sama bener aja saja. Jika nama kadurung di tempat eta, Kumaha bisa? Teu mungkin. Dia pasti ada hubungannya jeung ibu curiga Kak, kuring. Nah, ibu biasa nyarios kitu Kak kuring. Kulit teh geus nyaho di awal lamun aja teu narima obrolan ti Raja jeung Krishna. Kulit sudah ka rencana jeung Sangkuni kan pikir ngingkirkeun para Pandawa. Bisa-bisana aja teh jika kitu kalakuanna. Kuring geus apal Duryudana anak ieu. Malah bunga kana kekuasaan. Sabab aja tiasa cilaka lamun aja teh tiasa mengendalikan hawa nafsu. Punten ibu, sanggala tahta nu aya di kerajaan ieu teh kudu jangan mesin kuring. Sanggeusna, Bima jeung Arjuna teh ngulingan Pancala di tengah jalan aya sayembara ke Sangkuni. Tuh, Arjuna. Dia teh kudu ngilangin sayembara. Kamu nganaonan jeung pakai paku. Kan dia teh Arjuna gitu. Oh, kawan di mana teh? Ieu mah bisa kieu masalah harga diri mah, harga diri urang bisa turun nih. Sok lamun urang ieu mah. Ayo lah. Arjuna turun batas sayembara. Teu disangka-sangka manehna teh meunang. Ngan Arjuna leuwas kana kabeh batas sayembara. Eta meunangkeun awewe anu geulis pisan. Leuwih deui aku teh anak raja. Ngan Arjuna teh kudu minta restu ti nu heula. Ibu. Punten. Tapi sekarang Arjuna. Bagikeun we eta balona ka sadaya. Pokona mah kedah dibagi rata. Kenapa? Iya, sekarang. Ini kan aya nu geulis, manawi teh mau naon, geus kitu warang dibagi rata. Serius ibu lamun ibu mereka dan sudah abdi kudu ngalaksanakeun eta perintah. Meureun ieu tos takdir ti dewa geus dalana siga kieu. Di sapanjang doa simkuring sok minta pangeran anu wijaksana, pinter, sarta kasep, nepi ka 5 kalina saking hubunganna. Meureun ieu tos takdir simkuring.
Ya mohon atau itu. Sanggeus ngawin jeung Pandawa jeung Drupadi. Pandawa teh satu dulu ka Hastinapura. Sabalik ka istana, Duryudana teh reuwa saja dina. Yen Duryudana ngira teh Pandawa geus maot kaduruk. Tuluy Sangkuni jeung Duryudana geus dari rencana si Pandawa ke Hastinapura. Dulur-dulur sadaya. Kuring boga syarat lamun Pandawa hayang balik deui ka istana ieu. Kuring hayang ngajak aranjeun main dadu. Hah? Main dadu? Muhun. Kuring teh tarang lamun anjeun resep main dadu. Tapi eta teu gampang, aya syaratna. Naon syaratna? Arurang boga make taruhan. Lamun aya rele, kudu ngasingkeun diri ka leuweung salila 13 tahun. Jeung masa panyamaran salila 1 tahun. Lamun aya nu kanyahoan ku batur, kudu jadian deui ti awal. Eta permainan dadu teh disaksikeun sadaya lalaki di Hastinapura. Di permainan kahiji dimenangkeun ku Yudhistira. Bima jeung Arjuna teh nganggur Duryudana teu bisa main. Ngan di babak kadua jeung katilu rupana Duryudana nu meunang. Yudhistira teh eleh deui. Kira orang sebenarnya beli harta yang dia taruhan. Tak orang sebenarnya sama dia. Maha, kamu pemajikan aja menjadikan taruhan. Aja makan kan. Diparangan ke kawannya tuh ngomong gitu teh. Yang kumaha deui, eta mah nasib anjeun. Harta aja kekuasaan anjeun geus jadi deui taruhan. Tinggal pamajikan anjeun nu aja. Udah sana. Kaling. Tengali, Drupadi teh tuluy kasih kuring. Drupadi anu harga dirina gede. Drupadi anu bijaksana. Heh, Marane Pandawa do aya ngalak asa di ka dia, dia Drupadi dilikeun pae nafsu sim kuring. Abdi teu kena bercandan. Anjan, salah kuring. Abdi jangan pamajikan anjeun, tiba tadi hina sapertos kieu. Dia bayunan sejelma. Anjeun Korawa, malah ngahina kasucian istri. Anjeun oge, mulia Destarata. Jadi raja berundang izin. Boga anak terbiasa ngelawan hawa nafsuna. Abdi Drupadi, putri Drupada anu suci, ngalantan para Korawa sing mau ngelaskeun karma dewa nyata. Drupadi, ulah. Gandari, mana ulah kitu ka anak urang. Mana geus ngahina kasucian Drupadi. Geus aya mah teu ieu bisa dijijikeun. Hayo. Kang Haliwang, Ibu. Geus sana cekap. Duryudana mana oge? Kuring bunga yang berdarah sama kieu unggul. Duryudana balikeun ka Pandawa Pandawa. ieu teh adil. Maranena geus eleh dina ieu permainan. Sabar dulu dana, sanajan manehna meunang deui ieu hartana. Ngan maranehna kudu dihukum salila 14 tahun. Bener oge. Mun maranena kanyahoan ku batur, kudu jadian deui ti awal. Tinggalikeun. Duryudana, Dursasana. Bangsa moya beres. Arai moal asa-asa di mana nih? Ieu janji urang ka Drupadi. Akhirna Pandawa ngajalakeun hukuman kasihna salila 14 tahun. Pandawa ngadatangan Duryudana nu berperang kerajaan Matsya. Duryudana. Dia udah ngelaksanakan janji. Arjuna, kuring
Dinges janji. Moal ngingil masalah politik ka ibu gangga. Krisna, ieu teh jalan lain sama nama ngarensekeun masalah ieu. Hapunten paduka. Aya Terus anjing pada pihak saha? Kuring bade masihan dua pilihan. Pilihan kahiji, sim kuring serangan anu bade mihak ka Korawa. Atau pilihan kedua, sadaya pasukan sim kuring. Sok dipilih Duryudana. Nya ini pasukan Krishna ah. Yang geus lah urang rek pilih. Urang rek pilih pasukan Krishna jeung ngajadikeun Paduka Bisma sebagai panglimana. Sumuhun ari kitu mah. Abdi bade mihak ka Pandawa. Nah gitu ah. Orang langsung 18 poe di Kurusetra. Pandawa dibantuan kan Prabu Kumara. Kalian 18 poe. Bima terus main hantam kami dulu Duryudana. Bisma mau tidak poe ke 10 kepada Kartina. Satari poe ke 16 Bima main hantu sasana. Wajar Sangkuni maut kawasa kawin pengaruh alasan ditunduk kepada Bima. Duryudana maut sanggeus pimpingna ditunduk sabaraha kali kepada Dina poe ke 18. Sanggeus perang, teu dilatih eta Yudhistira diangkat jadi raja. Kalawan tungtungna perang Baratayuda. Sim kuring Krisna. Ngangkat Yudhistira jadi raja kerajaan. Kuring mau studi ngomong mana Krisna, mana bakal mau aku sampai guru-guru. Emutan ke mana? Atas ganani, Cekap, kuring geus capek dibutuhkan. Tenang naon Paduka. Salami ieu kuring tos narima geus studi pareng. Giliran ayeuna kuring narima. Putusna. Atur namun disangkan Sebut kuring ieu teh naon anu geus kedah sim kuring laksanakeun. Kejadian anu dimimitian ku paseana dua dulur di tungtungan perang Baratayuda antara Korawa sareng Pandawa. Sim kuring bade nyebat ieu kejadian. Maha